Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Wa ba'd. Kalau wargi sedayana kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji kali syukur orang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat miwah kawilujengan pamugi diwuwuhkeun ka junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilap ka kulawargina miwah para sahabatna, para tabiin, oge tabiut tabiin kalebet urang sadaya salaku umatna. Wargi-wargi sadayana dina kesempatan anu insyaallah berkah ieu simkuring neda ka Allah Subhanahu wa taala pamugi Allah ngalungsurkeun pitulungna taufik hidayah khususna ka simkuring umumna ka wargi-wargi sadayana. Rehna simkuring bade neraskeun kana hanca logat kitab Sulamut Taufik versi Sunda bagian ke-10. Mangga urang sami-sami dikawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Au qala tawa ngucap si jalma li fi'lin kana hiji pagawean hadatsa nyarita si jalma hada ari ieu pagawean teh bil ghairi taqdirillahi eta tetep lain takdir Allah. Au lau syahida atawa lamun nyaksi ingdi disandingan kaula sahal anbiya'u para nabi awil malaikatu atawa para malaikat au jami'ul muslimina atawa sakabeh jalma muslim bikada kana persaksian anu maqabil tu maka moal narima kaula hum kana persaksian sakabehna au qala tawa ngucap si jalma la af'alu ma migawe kaula kaza kana sapertikeun ieu wa in kana jeung sanajan bukti itu pagawean teh sunatan eta sunnah yaksudu bari ngamaksud si jalma al istihzaa kana ngaguguyonkeun aulau kana taw lamun bukti saha fulanun hiji jalma nabian eta nabi ma amantu maka moal iman kaula bihi ka eta si fulan au a'ta atawa merehu ka itu si jalma sa'alimun jalma alim patwa kan hiji patwa faqala maka ngucap si jalma aish hadza syar'u nah hari ieu teh tina syariat muridan bari ngamaksud al istighfafa kana kegampangan atawa ngahinakeun au qala atawa ngucap si jalma la'natullahi ari laknatna Allah ala kulli alimin eta tetep ka sakabeh jalma alim muridan bari ngamaksud al istighraqa kana nyumarambahkeun asyamila anu ngurung li ahadil anbiya'i kasar sejina para nabi au qala atawa ngucap si jalma ana ari kaula bariun eta anu pabegatan atawa lulubaran minallahi ti Gusti Allah au minal malaikati atawa ti para malaikat au minan nabiyyi atawa ti nabi au minal qur'ani atawa tina Al-Qur'an au minas syariati atawa tina syariat au minal islami atawa tina Islam au qala tawa ngucap si jalma li hukmin kana hukum hukima anu dihukuman si jalma bihi kalawan itu hukum minal ahkami syariati tina pirang-pirang hukum syariat laisa lain hadza ari ieu teh al hukmu eta hukum aula a'rafu atawa henteu nyaho kaula al hukma kana hukum mustahzian bari ngaguguyonkeun bi hukmillahi kana hukum Allah Subhanahu wa taala rupina dicekapkeun heula dugi ka dieu mudah-mudahan wargi-wargi sadayana dipaparinan kepahaman taufik hidayah ku Allah Subhanahu wa taala sehingga urang sadayana teras-terasan salalamina dipaparinan kakiatan tiasa taat ka Allah katut Rasulna
saluyu sareng tuntunan Allah sareng Rasulna. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.